Assalamualaikum. Bi, aya gas ente? Oh, tak aya. Oh, nyatu. Nuhunnya, Bi. Assalamualaikum. Duh, sadinya nu aya. Coba telepon si Atun ah. Halo, assalamualaikum. Aya naon is? Ari aya nu ngucapkan salam teh dijawab. Heeh deh. Waalaikumsalam. Tah, itu atuh. Atuh maaf. Aya naon is? Mana nyaho teh anu jualan gas di mana? Gas urang beak ya. Isi gas. Nah, kabeneran pisan. Isi gas. Mang, bisa ngisi gas teh? Bisa, Neng. Oh, kedengnya, Mang. Oh, mau tuh, Neng. Kumaha Tun? Nu aya di mana? Aya is, tapi di emang-emang keliling. Geus kajen Tun, padu aya lah. Oke, siap. Engke dititah kadinya si mang-emangna. Oke, nuhun Tun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha, Neng? Jadi ngesi gas teu? Jadi, Mang, tapi lain urang. Kayak terus jang saha? Yang babaturan urang, Mang. Kayak dituduhan imahna. Nu mana imahna? Dar, bangkong ngegel. Mana kok mana? Naon anu kagegelna? Nyane nanahan sih. Geus nyaho uing teh latah. Hampura ho, poho. Biasaan nyaneh mah ada nyamper teh sok ngarenjakeun. Assalamualaikum boh naon mah. Hampura nya, Kom. Boga sohib teh teu campleng. Geus hampura uing salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tan, si Neng teh nu bade ngisi gas. Oh iya, bener Mang. Rek sabar hiji ngeusina. Hiji bae Mang lah, loba-loba teuing. Teguan kedeng nyak dicandak heula. Oh, siap. Mohon gantos. Ih Mang, Innalillahi. Salah ta, Neng. kok salah sih Mang? Kan nek ngisi gas kasih Emang. Wah, cilaka 12. Saru kacilakaan Mang. Loba amat sampai 12 orang. Lain kecelakaan kendaraan, Neng. Tapi uing anu tos digawean ku batur Neng. Disangkana uing tukang gas LPG. Terus ari si Emang tukang naon? Tukang ngisi gas, tapi lain gas LPG. Yeun kieu. Ai si Emang. Ngomong tita tadi. Udah teu apal, Neng. Rek kamu mau lah ka urang. Tuh ka ditu ka batur si Neng. Anu geus ngagawean urang. Orangnya Mang. Ya Neng kena naon? Wah, digawean ya mah budang tadi. Bener-bener tak budak. Yang geus atuh urang yang tidak baik. Nasib. Punten wa, mamang-mamang.